Assalamualaikum Pak. Salam. Dupi teh kalebet teh desa naon Pak atau nepi kampung naon? Ieu ti caket aya kalapa nu ieu. Mohon. Nu urug Mohon. Talaga Sari. Oh, Talaga Sari kalebet teh. Cikupa kita mohon. Oh, nu kapal itu nama Cikupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Mangsa tepung tos munjungan, mangsa tepang tos nyarengan ku kituna nyanggakeun salam pangabaktos ti Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya sok sanaos urang patepang ngalangkungan ieu karya mugi katampi etang-etang pang beberah manah panglipur kalbu kanggo urang sadayana ngemutkeun kajaman kapungkur kanggo mulangkeun katineng ka mangsa nu baheula. Wargi-wargi sadayana kalersan pribados dina dinten ieu aya di Kampung Cikupa, Talaga Sari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, sakumaha biasa kanggo ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu. Mangga wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos, mangga nyanggakeun etang-etang pang beberah manah kasadayana. Itu kampung teh Sukahurip. Kalebet teh. Oh, mohon. Pada iya Pak ningal duh kainahan alamna geuning Pak. Saya peker mah pas bade telandur ka banjiran itu. Oh. Ngaleak kan tuh sadaya kayak tuh. Oh, ieu teh tiasa meluap oge caina teh Pak. Palingan aya anu mendaki di ditu paling. Mohon. Aya di tina dawuan panginten nya. Itu Pak Haji Dewan. Enggak saurna. Oh, mohon. Ketenak palit. Mesin traktor ketenak palit. Ulu. Kalau sanuju traktor, ada mesin tanam mohon. Kayu agung hancur asaran. Oh, dupi itu ka palih ditu napa aya tembusan jalan anu muter gitu ka ditu? Oh, teu aya. Maduki ka dam. Oh, mohon. Oh iya teh. Berarti enggal kenehnya, ieu mah enggal keneh. Oh, mohon. Bapak rek sareng? Oh, mohon Bapak. Mangga Bapak wilujeng hatur nuhun. Wargi-wargi sadayana numutkeun katerangan salah sawios warga asli dia Kampung Cikupa anu lebetna ka wewengkon Kecamatan Lumbung oge Kampung Talaga Sarina lebet ka Kecamatan Kawali janten ieu daerah oge alam anu endah teh
kalabatna kadua kecamatan warga-warga sadaya pada seorang pada uninga. Warga-warga sadayana ieu kaendahan alam nu aya di palihan ieu mugi asing janten panglipur kalbu pang beberah manah ka warga-warga sadayana anu nuju meemut lembur miwaas ka desana. Sakali deui nyanggakeun salam pangabaktos ti pribados ti Putra Sunda. Warga-warga sadayana waktu tepung ka selangku mangsa pisah ku kituna urang cekapkeun dugi ka dieu bae heula ieu lalampahan dina dinten ieu insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun ka sadayana sakali deui ngahaturkeun salam pangabaktos ti pribados ti Putra Sunda. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.